nu ngatur kecuali Allah, nu ngarizkian kecuali Allah, nu leuwih deukeut kecuali Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulungan leukis ya nulungan makhluk, minta tulung ka makhluk ulah Allah, sebab leuwih dekat kecuali Allah. Enggak mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah ulah can saya sia, ulah osok unta enta, ulah osok tulang telog, iji Allah nu ngarizkian enta ka Allah. Mangga wa ma min jabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mangga naon bae ge dikorbankeun tinu ku kayakinan, boro-boro harta, boro-boro perusahaan, sangkilan diri nage nyawana andai kata ditembak ngabelaannya na siap jasa. Etalah jelema nu boga keyakinan mentak ieu si neng besi aya nu mikahayangkan neng deuleu lain hartana, yakinna boga teu yakin. Lamun teu boga keyakinan ulah ka dituna celok tanggung jawab anakan we tadi teu boga keyakinan. Ieu contohna teh mudah beres eta jara rumah tangga geus indah jasa nu kasep jeung nu geulis jeung nu beunghar anu pinuh ku kayakinan. Kulantaran manehanana boga kayakinan hiji mangsa manehanana ngadengikeun pangajian. Cek kiai dina pangajian naon hartina Islam tanpa ilmu, naon hartina ilmu tanpa iman, naon hartina iman tanpa yakin. Hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin. Wow, panjang ceritana tak kiai. Basa jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ke kiai. Kiai, kaula mah kataji ku ucapan kiai tina sekian kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan. Abdi coba bere keyakinan. Ai tanda yakin teh geus kumaha si kiai? Oh, siap henteu masantren heula di dieu. Moal bisa langsung yakin mah masantren heula. Dicaritaan datang ka subuh kuari. Camat teh masantren, teteceuli datang nempel bagi ilmu yakin. Bupati teh masantren, teteceuli datang ka ilmu yakin. Kiai ge kiai nu sambarana moal datang ka yakin. Masantren heula cen. Sabaraha tahun kumaha kecerdasan Aceh. Siap abdi rek masantren. Bebejanya ka pamajikanna, neng dugelis neng balik heula ka imah. Aya naon kitu? Akang rek masantren heula. Di mana? Di kiai anu. Sabaraha tahun can karuhan tahunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin sakumaha yakinna akang ka neng we gitu. Nah itu pangatna anturku nya masantren. Boh ngaji amir. Batur malabzatun menang di mabajanya mah 7. Ada cepet mah kudu. Kiai tolol magahana 7. Teu meureun ti Nurjaya. Jiblabjatun labjatun kebo tah tuh. Nah ieu jurumiyah sorok kabeh diaji alfiyah we johar maknun geus puguh mantek kudul juban samsiah tambah warokot samul jawame usul fikih naon bae diaji tafsirna mustalah tafsir hadis di mustalah hadis teh jago aja dengan singkat 10 tahun manehanana ngaji istimewa bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade mulih bade ngadamel pondok pesantren can wayah sia cak guru ilmu naon deui atuh pan sia nek nangan ilmu yakin ieu malah ka ilmu sasemperan kos kitu tapi abdi terlalu lila ieu sebab abdi kan panganten anyar ieu dihanca geus sabaraha 10 tahun dia waduh asalna balik di ka asal naon abdi bae mah izinan bae rek nyen pondok saek atuh ai maksa mah nyieun nya pondok kulantaran pinter istimewa aku santri loba mimiti kaundang ku tetangga, kaundang ku tokoh masyarakat, kaundang kablah dieuna kaundang ku pemerintah. Setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaundang.
datang ke guruna. Waalaikumsalam. Sia ya. Kumaha perkembangan? Alhamdulillah. Mama di samping santri abdi kapake ku masyarakat, bahkan ayeuna mah sok diundang ke pemerintah. Siapa lain kiai anjing. Dok. Anjing. Ngawur sia anjing. Anjing siapa kok kitu lain kiai. Ceritnya nah. Kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil na anjing-anjing ka murid. Moal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa. Wah, dalil Haji Nurjaya eta. Jakuran atuh boga nya nama teh eta bae geus ka mamana ge. Bisa dalil Nurjaya. Coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha? Sia nyaho tarif anjing. Anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi yang hareup hayang tarap, di mana digobahkeun indit. Atuh kan sia di mana diondang ku bupati datang, di mana teu diondang indit. Atuh anjing sama kau kitu mah. Somohon abdi anjing. Atuh ayeuna mah deuk babe balik ke abdi. Deuk masantren deui. Waduh aing kakarang datang ka anjing burung ye. Kaharti mama. Waduh, kayak gitu mah meren kiai rata-rata anjing, bapan anjing meren. Kakurang ya jadi kiai ceknya. Wah, lain menang ridho Allah aing posku. Kada dengikeun bae iza du'ya aqbala wa iza rudda insarafa. Di mana ditambahi aya dahareun madep, di mana diusir indit. Heeh. Cekna anjing di lemur aing ge kitu tah mah. Aing boga ditambah atau nirili aing ku aing diieu bener anjing. Wah cek Nurjaya asana aing anjing ya nu kaberehan dah jang ka santrina balik santri makanya geus 500 balik kunaon ieu amaman can jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama indek masantren di aduh coba aing kena jadi jelema ya supaya aing kiai bener-bener kiai jelema bener-bener jelema aing teh coba aing di pesantren deui coba aing jadi jelema teh moal sih. Waalaikumsalam jadi ya anjing abdi ieu neuk pesantren pesantren deui aing murid kita balik kabeh wani sia hayang boga ilmu yakin lamun teu dikorbankeun moal yakin atuh abdi bagus santren ya santren deui nyana ngaji khusus ilmu kayaki 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah eueuh nu ngarizkian kecuali Allah eueuh nu leuwih deukeut kecuali Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cak guruna ulah minta tulung kas makhluk mah sarua tulunganeun leukis ya nulungan makhluk minta tulung ka makhluk ulah Allah sebab leuwih dekat kecuali Allah. Angga mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah ulah can saya sia ulah osok unta enta ulah osok tulang telur iji Allah nu ngarizkian enta ka Allah mangga wa ma min jabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha mangga terus dari maneh laksanakeun dipantau ku mama naik jeung teu naik nah maju jeung teu majuna ini balik mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu keyakinan di mama sok langsung ngana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat zikir ka Gusti maca sholawat ku kabeneran orenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari baca sholawat ngisi aya gedebuk ka sumur kelantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillah rabbil alamin mun haji
Pendi raga ka sumur goblok sial sial ge raga baru gampang emang robah ku sial-sialan gak moal ieu mantap dibawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik hiji kita ulah diopos karung diopos bae sama jeung titah ulah nu bolong ngajual karung nu bolong mah masyaallah kalau ditanya ngaji kunaon ieu ngajualan karung nu bolong da tuh kumaha ngeusikeun ana cicikan itu bolong mah dia raga ka sumur mangkaning sumurna cairna sabeheung ieu sisi-sisina baheula mah pan sumur teh make batu bangkong ieu mah make semen hese neuk kumaha ge hese bae nyana kurayat karayat ya ieu mah lain kudu naik soraga teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur masyaallah ti jam 12 berang datang ka magrib datang ka isukna deui jam 12 sampai saeuting kadenge aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplakna ieu meureun fadl Allah alhamdulillah cepet dasarku keyakinan zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadenge cak nusa urang teh ieu mah ge sumur atuh ieu mah pan deket jalan cak nusa urang ieu bahaya besi aya nu raga gebanding urang tutupan ala dikira sumur ya nadet magro wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat jeung gerong nyahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh meureun aing dikeukkeun teh ku Gusti Allah keur dicoba keyakinan aing waduh ditutupan make batu kuduaan nya batu ipis blek sugan teh aing ditulungan halan ditutupan tae hasan aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulungan Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek jadatnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Gusti Allah leuwih deukeut datang urat jeung gerong teh kudu ka makhluk mun nya teh mah bakal nambah umur pasti aya pitulung ti yakin aing yakin ka Gusti bae kana nyanggap parah teh na dieu kuburan aing berarti dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya itulah jelema ahli yakin ketika orang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasieun teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun prihatin teh sedih teh aya sieun teh aya itulah wali ieu mah kakarat wiridan jeung 2 bae ge aya nu seuseurean sadaqallahul azim kieu jaya langsung kieu ka pamajikan coba aja kayak naon seri atuh kan anu seri bola ngomong beri ka bulu itu saya boga yakin kukun ti anak cieun keneh bae cahadunya eta nu seserian anak-anak kan dipencet sieun mah atuh murid jawa ya Allah eta can jadi jelema lamun masih gede sieun-sieun kana kasaran itu poe ieu boga saleter jang poe ieu mah cukup tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing teh kumaha teu boga yakin ngaranna berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah wah hirup wah henteu kan ka isuk ka dieu teh nu ieu ge boga ka dahar wah henteu ka saleter itulah jelema-jelema yakin ieu bakeur jaritakeun ahli Allah nu yakin nu ku urang ku ari keur dihaolan sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunna ulah napak bae urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nya nam nah ieu mah geus caritana nu di sumur ya sakit lain hirup bae geus kumaha Allah bae tapi masya Allah begitu rieum-rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batuk fadl Allah datang tetap nyana zikir terus illallah 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 muka set bener ya muka
aya suku kahandap Nana isyarat si suku kikituan muncul kau kadieu cekel nah bener fadlallah ini nggak ada lain cekel aku jana diangkat kalur set dari perung dengan barang datang kalur blok ya Allah mau atau aing mah di jero sumur ini mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung deui assalamualaikum masya Allah cak yana mau ngomong kain mana heran coba orang mantas ngaji ulah jeung mau jeung emeng bari mah tanya ku urang meng sebesar tancah asalah di penny mah bisa-bisa diimanya ngobrol jeung meong ya meng cak pemajikan apa haji barang ngaji jeung ki uji jadi dan salah gaing jadi berubah saja balik maunya na di jero hate ya Allah ya Rabbi munajat ka Gusti di luar dugaan di luar konstatir di luar segala-galana ko Gusti nulungan tina rusak nulungan aku makhluk anu sok ngarusak naon rahasiana Gusti dibere ilham ku Gusti kitulah ahli-ahli yakin pitulungna selalu di luar dugaan segala rupa mun rizki mun milik mun segala rupa timimiti ayeuna ulah kaget lantaran anjeun teh geus nyebrang dina dunia keyakinan jong laksanakeun nyana langsung balik ka imah sanggeus balik ka imah merenung tina ilmu keyakinan nyana tafakur lamun aing baheula kawin jeung hiji awewe nu geulis make pameuli sedengkeun meulina teh kira-kira harta sakabehna lain bae nu dipake jeung nu dibawa nu diimah ge kudu dikorbankeun jeung pamajikan kitu keneh nyawa siap tah henteu mun aya nu ngaganggu jeung sagalana harita jang meuli seorang wanita cantik siap awak nyawa harta hiji nu ku kaula rek dipertanyakeun Allah teh ngadamel surga meuli surga na make naon pasti aya pameulina neraka dibeli ku mabok neraka dibeli ku zina neraka dibeli ku maling neraka dibeli ku bohong neraka dibeli ku zalim neraka dibeli ku kejahatan-kejahatan etalah jelema nu keur nonton TV hakikatna bakal meuli neraka nu ngridit hakikatna bakal meuli neraka nu zina hakikatna bakal meuli neraka nu ngabohong budal hakikatna bakal meuli neraka pasti surga ge bisa dibeli ka jeung kumaha ge aing di tengah-tengah manusia meuli neraka aing rek meuli surga Gusti naon pameuli surga jol di benak hati innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fa inna lahumul jannah sanyana Gusti Allah teh meuli ka mukminin yakni meuli awakna jeung meuli hartana mukminin aya di alam dunia dipakai meuli surga awak jeung hartana bea ka Gusti Allah fa innalahumul jannah nyana bakal dibere surga didinya lah nyana ngembangkeun ilmu keyakinan anu luar biasa harta selalu dikorbankeun pakai syiar agama Allah sabilillah awak selalu dikorbankeun pakai ibadah ka Gusti Allah hiji bae nu dia teh surga sakumaha jelema anu dagang lamun dagang hitung-hitungan anang geus aya kauntungan
misalnya baik dagang kenteng satu keuntungannya sekian, dua keuntungannya sekian, ujian anak bedung adaan eta biji celit tetap baiknya nama hiji dua mata lo las dua las tilu las mata lo tekan kenteng nah oleh tak keuntungan duniawi nanti saya di benak hati ketika DPR diuk simpul di kursi anu luar biasa hitung-hitungan nangis puguh gaji itu kene kunjungan dan lain sebagainya dihitung kunyana keuntungan secara duniawina urusan akhirat mah geus kumangke kuari bae aing mah ye duniawina dihitung kenyana make kalkulator pabrik anu dan lain sebagainya nyana kajen teuing kumaha ge pantang mundur datang terus bae karena keuntungan duniawi bupati istimewa jasa deui panghebat neangan duit mah bupati lumantak embung eureun jadi bupati naik komo jadi gubernur naik komo jadi presiden mah lumantak kurang kamari tawaran jadi presiden kumaha kieu mau jadi presiden siap karena ini negara sorangan lah mun di Indonesia ini mah di mana tuh di situ tuh di monyet kan ini mah raja monyet jadi duniawi ahli yakin kalkulatorna hitung-hitungan tentang keuntungan akhirat mun maca sholawat sapeting 1000 mun maca zikir sapeting 10.000 mun sholat di samping sholat mulai ditambah sholat sunnah mutlak lamun sedekah mantap ketimbang Sufyan Suri mah orang ningali kiai babari jasa deule eta kiai hampangan make jubah jeung make udeng-udeng apa hampangan keneh mere ka fakir miskin mere jubah make jubah mah hampang jasa make udeng-udeng hampang jasa abeh dipajar kiai bahkan kiai beneran abeh disebut kiai tiis kana hate di kiai lantaran make jubah jeung make udeng-udeng tapi nu sabenerna mah tah nya boga duit bikin ka fakir miskin beratan make jubah apa beratan sedekah cak kiai ulah diteruskeun deui kiai ulah teruskeun eta bahasa ulah mau lain jadi sakitu wae deui enggak emang kumaha itu indah jasa di kiai babari jasa ke jubah pakai sorban kiai bisa gedengeun eta hartanya anak masjid can anggis majlis can anggis pondok pesantren can anggis ngadaguan ti masyarakat bae ningana tuh pernah dikorbankeun ieu lah can boga kayakinan anu luhur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jauh bae ucapan Kangjeng Nabi bantut jasa kafa bil mauti wa'yo wa kafa bil yakini ginan wa kafa bil ibadati syuglan cukup sebagai penasehat jelema nu maut urang ku hari keur dinasehatan ku almarhum almaghfur lah aing teh geus aya di alam itu aing beulekeun ka sia harada atuh sia ge bakal cara aing ulah seserian aingnya mah yakin aya neraka ulah seserian atuh make jeung bohong aingnya mah yakin aya neraka cak almarhum lain cak ulah waizo nu maot dan nasihatan hei anak incu hei masyarakat ulah sembarangan aingnya mah yakin kana neraka aing saya di alam barza sing bener atuh sia cukup nu maot ngan nasihatan wa kafabil yakini ginan cukup sugih boga yakin lamun urang boga keyakinan sugih nganaonan cukup ku keyakinan mantap lamun didongengkeun dina hadis Kangjeng Nabi cerita tentang sugih Yusuf, Ma'mar, kemudian Hudzaifah nyaritakeun tentang yakin, nyaritakeun tentang sugih, nyaritakeun tentang pegangan panjang ceritanya. Cukup baik yakin di jero hate. Nomor katiluna kafa bil ibadati syuglan. Cukup sibukkeun diri urang pakai ibadah. Isuk-isuk naon, berang saeutik naon, tas zuhur naon, tas asar naon, tas maghrib naon. Yuk nu di makom syariat nu di makom torikoh nu di bakang hakikat geus teu kudu dicaritakeun sibukkeun diri ku ngalaksanakeun ibadah balik deui ka diri urang mimiti udang hees mulai dipencet kalkulator dunia barang saeutik ngawuduk teu dibayar dunia barang saeutik dahar ngahutang ka warteg kalkulator dunia dah zuhur dunia malah teu salat asar maghrib dek iraha kafabil ibadati syuglan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kakarak gambaran yakin
Korenganan sorga bisa dibeli ku keyakinan, neraka bisa dibeli ku kecerobohan. Orang bisa hirup di atas kobar dengan penuh keyakinan. Kuncina yakin, ngan hese cerita yakin kudu masantren heula atawa ngaji heula sing istiqomah. Lantaran ujung-ujungna ikhlas. Wa alamatul ikhlas al istiqomah, wa alamatul istiqomah ar raja, wa alamatul raja al irada, wa alamatul irada al ma'rifah, wa alamatul ma'rifah al ilm. Ta'allum. Kos gitulah eta mun diceritakeun tentang nu tadi hayang datang ka yakin angel sakadar yu urang ulah terlalu terlena lantaran gorenganan urang keur bebelian ku hari nonton TV urang keur ka mana meuli naon ngridit keur meuli naon zina keur barang beuli neraka judi kitu keneh bohong transaksi dan lain sebagainya ku hari mah ngeunah bae orang keur bebelian nu mantak kiai beuki ka ditu nu boga yakin mah beuki sieun lantaran wa alamatu syirkil yakin tanda kabeneran yakin at-tawarru' minal asam nyana api ngajaga tina berbagai dosa asasieun asarempan asasieun asarempan asasieun asarempan. Tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hiji deui dongeng jelema nu yakin ngan rada panjang sebab jam nangis jam 11 ieu mah ngaranna Abu Hamzah. Wah istimewa jasa ieu mah berbagai kendala-kendala dalam rangka meraih ilmu keyakinan cobaan-cobaan ti Gusti Allah meraih ilmu keyakinan itulah begitu datang unikna indah jasa. Itulah para jamaah ibu-ibu bapak-bapak salila hirup sing hade ngaraji nu deukeut bae di mana ibu aya kiai eta bae ajian mah cenah kiai na geus sae ngaraji ibu ka dinya sing hade teh datang ngarajian kiai bae ajian ulah jauh-jauh nya kurang kena dirinya silahkan rada anu jauh ka mana maksudna di samping ngabeneran tentang zahir ngabeneran tentang batin ada tentrem ngeunaheun ibadah mantep ketika orang maca Quran asa ngobrol jeung Allah ketika orang salat asa jeung Allah ketika orang zikir asa jeung Allah datang ka dinya hirup kakarak jadi jelema ibadah geus datang ajal mah teu ngora teu kolot teu budak ka awewe teu lalaki mana mentak urang kudu nempo ka ajal urang ieu aing irasi ajal ieu abeh siap-siap jeung paeh teh anehna teh henteu tartib lamun tartib mah mimiti kakak mantel kakak adi terus adi-adina deungeuna hentang asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae emang gua bagian aing ayeuna atuh henteu masyaallah karim na ieu urang kuari hirup sabada di alam arwah mimiti alam arwah terus kuari urang ka alam dunia alam mulki isuk urang ka alam barzakh sakedeung kuari urang di alam mulki sakedeung kuari di alam dunia nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang ribuan Aceh tsunami ribuan ngitungan batur bae paeh hitungan batur bae paeh gorengan engke mah ka urang paeh teh urang ge sok hitungan ka gorengan batur bae goreng urang teh lo hitung tak tololna urang goreng si anu salah si anu salah salah urang teh lo hitung nah eta nu kos kitu jelema belon kos polisi kan oh nya mah neukeun kasalahan batur pugunya anu salah maksudna ieu keur carita introspeksi diri nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakeun kasalahan batur ngoreksi kasalahan batur kemudian orang teu pernah ngoreksi kasalahan orang cara kiai tolol tak kiai nanti kiai mah paheulana ka neraka sebenarnya mah mimiti kiai ka neraka aju polisi aju polisi
polisi kedua lah ke narakana lain kiai ngan kiai maka keluar polisi teh aduh ya cerita dosa pangbahaya-bahayana orang hitungan dosa batur kesalahan batur ai kesalahan orang teu pernah dihitung-hitung tuandak dina ilmu tasawuf mah teu meunang ngitungan kesalahan batur kudu urang bae dihitung kesalahan teh merenung ke aing ieu ti isuk tadi hudang panggeulana kadeuleu naon oh ping-ping si mbah hiji hitungan tak hitung tas dale ping-ping malah lain sakadar ping-ping hajung ngongkong eta terus itu introspeksi hasibu qabla an tuhasab nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekalan jang ka lembur nu asli nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzah kadituna aya alam mahsyar kadituna aya alam akhirat aya sorga aya neraka tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari urang kuari teh ka lembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata apa endek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu apa endek ngabangun istana mawa batu bata mawa split mawa semen mawa naon deui naon deui tuh kan nyaho ieu budak orang bawaan ka ditu apakah urang endek mawa seuneu nyin seuneu apakah hendak nyin istana dipersilahkan lamun kuari urang di dieu hendak nanya bae heulanan lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun sorga sia-sia tah ngridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka aya sia ngridit teu tarol urang curug tolol tuh kan Masya Allah berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun ketika urang sholat ketika urang zakat ketika urang puasa dengan kata simpulna ibadah berarti urang keur ngabangun sorga engke di sorga ge beda-beda aya nu istanana agreng pohara aya nu biasa bae aya nu RSS di surga di sana maka iya teu kapanggih RSS ge di luar surga jangan maksudnya antara surga jeung neraka ka surga henteu ka neraka henteu ya Allah nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ke lembur asli ketika urang kuari hirup di dunia Masya Allah karim kabeh paronjang-ronjang ketika neule kendaraan Masya Allah eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot waduh warat geus ngomong bae nya sabaraha duit eta sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan sabaraha tahun naik deh waduh Fortuner wah apa terus naik deh mobil anu nyana teh nyaho ngaranna teh wah nyana teh nyaho ngaran nyana mah ka mobil teh nyaho bagus bae
orang lembur atuh ngaranna. Tah eta kendaraan neuleuh imah, neuleuh pakaian, komo neuleuh urang Karawang. Masya Allah. Tak eta urang dedeuleuan nu kitu bae. Haju ku urang dihayukeun. Urang hanya sekedar sakitu. Ku urang diusahakeun ye. Usaha jang mobil, usaha jang imah, usaha jang pakaian, usaha jang kawin deui. Hasil paeh tapi kitu nangis. Bakal jadi siksa. Tat urang teu inget ka kos kitu teh. Inget ka kos kitu, Masya Allah kari. Padahal orang kuari keur ngabangun. Orang kuari beli imah, baju dibagus-bagus, kendaraan imah, sare ge pohara, make kasurna teh nu buatan pasar kemis teh, inoak. Itu bagus itu aku atuh. Panas. Tapi ketika orang maut, Masya Allah, bayangkan kurang. Begitu orang maut, roh orang keluar, awak orang dicencerika, baringkeun. Endetolan dulur kabeh ngalayad tandian bungkus kencengkeun pocongkeun teu nyaho eta sasaha apakah eta bupati nu kenceng cenah gubernur leuwih kenceng deui polisi leuwih kenceng TNI hai kabeh ieu mah kiai sarua pocong-pocongkeun dipocongkeun teu nyaho eta letnan eta jenderal eta abuya komo kieu mah RT lain online geus dipocongkeun Masya Allah hari dipocongkeun bawa ka kuburan renungkeun ku urang ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah kudu aya spring bed ku ari sama keueuh nu kamari kudu make AC bae ku ari boro-boro AC ya Allah ya Rabb saaya-aya kamari mah kudu kelega bae kudu tiis bae kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar ku ari di jero kuburan diuk teu bisa sama boro-boro loreng, boro-boro jas, boro-boro jubah, kain kafan saaya-aya. Renungkeun coba ku urang, pangbalikan urang nu asli seperti eta. Anu kamari komandana siap dan laksanakan siap dan komandan siap dan esok dundan selesai nu kuari buya sia esok selesai eueuh nanaonan di jero kuburan murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang nincakan anu kamari siap dan nyana anu nincakanana korek ada dua pangbalikan orang nu asli Masya Allah teu pernah kurang direnung tetapi lain sakadar eta anu paling bahaya jasad mah asal tina taneuh minha khalaqnakum tina taneuh balik ka taneuh ruh urang nu asal ti Gusti Allah balik da ka Allah kuari urang dipadu kedua hiji jasmani kedua ruhani ketika keluar khurujur ruhanil jasad ruh balik ke Allah jasad mah urang dikubur nu paling bahaya ketika roh urang ieu teu suci deui Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci ketika roh teu suci ku Allah teu diterima ditempatkeun di tempat
anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang. Masyaallah kari. Nah, nanti kula boga dongeng. Hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham. Nyana keur diuk bae di sisi jalan. Jol aya panglima. Nanya panglima, "Pak, ya. Saya mau tanya sama Bapak." "Tanya apa?" "Saya kebetulan ada undangan untuk represi, untuk hajatan. Ada seorang anak buah saya, seorang anak buah yang hajat. Coba di mana tempatnya?" "Oh, cek Ibrahim Adam." "No." Tuh, atuh kaditu bae panglima jeung anak buah. Barang kadinya kuburan. Sial jelema. Cek panglima kurang ajar. Nuduhkeun panglima ka kuburan, goblok meureun jelema. Langsung jana balik deui kadinya, siksa. Komandan itu panglima langsung disiksa, cek huduna Ibrahim bin Adam teh. Alhamdulillah lagi. Cek panglima kok lagi sikat lagi. Oh cok oh geus carindul ieu lagi nyana seuri we lagi. Stop cek panglima. Ini kenapa kamu ditinju, dipukulin kok lagi? Saya sedang merenungkan dulu saya raja. Orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adham. Emang kamu siapa? Saya Ibrahim. Untuk dipeluk nanti dulu. Saya dulu raja. Tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi, ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya. Kemewahan dunia nanaonan, keagungan dunia nanaonan, dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat. Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah. Mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekarang. Bukala menuhun dia secaknya cek Ibrahim meureun ieu ku dipeupuhan hulu kula dosa beak kabeh. Tah nu mantak beusi aya nu dipeupuhan polisi nuhun kudu. Sebenarnya mah nuhun. Atuh dibalik polisi dipeupuhan ku urang nuhun deui. Lantaran dosa ieu sebenarnya aslinya dosa. Masya Allah. Cek panglima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk, ya Allah ya Rob. Nah cek Ibrahim bin Adham, anjeun kabehan keur jadi panglima, keur ngajabat jadi penggede, kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh ka ditu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur urang embung mau balok, embung mau bintang. Isin asup ka jero kubur ketika urang mau balok. Aja pedi mah deuk mau balok kalapanya nama bloon. Iya. Sebab boro-boro gak kuburan ketika rek sakarat, jelema kabeh sadunya merenung cuman satu yang diingat, Allah. Dek sakarat maka bege apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai embung disebut kiai sebab beusi nyasarkeun ka kiaian hiji be Allah. Embung nanaon? Embung neule jabatan, embung neule pangkat, embung neule balok, embung neule bintang, embung neule buya-buya kos gitu embung. Kuarinya nama asal tuh di Kiai Pendi. Nah ini temen gua cek gitu. Tapi lamun mah haji kamu mang haji goblok. Aing geus di kiai cek gitu. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah eta lah ketika orang dek sakarat pak kabeh embung aya nu milu lantaran naon inggis sebabnya iya asli kuari orang ngomong paeh lalagaan isuk bagitu mah asli
ketika orang berhadapan jeung nu asli geus teu bisa kukumaha, berhadapan jeung nu asli teu bisa kukumaha. Ieu mah asli kan, ketika malakal maut nangis aya berbahaya, masya Allah karim, wah geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum cek malakal maut, Haji Pendi salah aya naon cek Haji Pendi, ulah tugas kula rek naon nyebut nyawa, ih ulah waka naon gitu cek malakal maut, malaka kredit cadanggeus geus teu bisa kukumaha asli. Mantak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji, hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran. Urang ieu hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah, rela apa henteu ka pae sakitu bae ukuran terakhir eta. Hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae. Lamun urang geus rela da sampai nyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus. Macam eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain. Ieu mah tah urang keur tenang tentrem. Masyaallah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji kira-kira mau disupai daek. Ya. Nggak, itu harapan ini. Harapan ini jauh ini. Jauh. Sekali dia wajib ini mun isupai siap. Tuh kuari kia tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae ki didinya ngising didinya daek. Turkan. Jauh bener aja mah. Nah iyalah. Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur, di alam barzakh. Nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Nah. Urang mah kuari ngan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar, nyana ngomong inna lillah kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun, kami balik ke Allah kami. Roh urang ngomong sorak kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi. Roh urang ke ngomong ketika keluar inna lillah, ngaku kabeh ngaku. Jah ulah orang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, kabeh ngaku innalillah, kami nu Allah. Ka mana balik atuh nyan? Wa inna ilaihi rajiun, kami kabeh balik ke Allah. Tah tinggal engke urang aslina bisa balik apa henteu ka Allah tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit, dasar pelit teh barang bere nyana keur kieu bae da hareupeun imah jol aya nu menta-menta begitu aya nu menta-menta maksa kulantaran maksa diberelah ku cenah menta duit, dibere duit indit karak ke 10 lengkah babalik deui kula minta cai atuh cekeuna cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk seus dibere duit tangga tadi tuh duit geus dibere men tadi bae henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue henteu geus tadi tuh inget dibere duit sia lain dia kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh begitu ngimpi kiamat, begitu kiamat langsung giring mahsyar kebeneran nyana mak pelit ngan sholat mah osok akhirnya ke sorga barang datang ke sorga teh nanaon di sorgana nanaon imah kadaharan bubuhan air batur ala lagreng oh
Kiai Ajizi geus boga, Kiai Kitu Babay geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga. Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah, ya Rabbi jana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon. Akhirnya kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat. Malaikat, ayeuna naon ieu? Surga. Kok teu sesuai aja nu diucapkeun ku Kangjeng. Gitu. Cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya. Kok itu batur ala lagre? Kendaraan mewah, pakaian indah, bidadari bereleng, bubuahan lo. Kulo boro-boro nanaon ieu? Ieu naon boro-boro bubuahan. Inya sakadar saasup-asup gawe. Ibu ya Kanjeng Nabi. Cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung. Adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana. Ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang. Ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah. Lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu di sorga. Ya langsung hudang merenung, hudang langsung kieu ya Allah ya Rabbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan, tuh bangunan. Tuh eueuh bangunan, eueuh makanan, eueuh nanaonan, masya Allah. Eta ge nya boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa. Di harita nya barahan bae geus terus asal anu menta-menta ha komo jahe mah oh barahana overdosis teman kudu barahan bae naon aya masyaallah. Akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah. Begitu ngimpi asup deui ka sorga. Ya Allah ya Rabb, bangunanana indah, bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi. Nah cak malaikat ialah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan ge ala kadar lantaran ngabungahkeun ka nu menta-menta. Nah ieu buktina sorga ge saeutik kulantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna. Nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit beja. Heuh teu daek barahan teh teu daek pelit bae. Ieu kurang kumaha kula dongeng kanya nangis sering jasa jakuar kuari teh lain tambah barat tambah pelit masya Allah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bakal balik ka lembur nu asli. Apakah urang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nu ku urang dibangun, atau urang dek ngabangun surga melalui ibadah, terserah eta bakal aya rada diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tuh. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, Jibril, nun Gusti, mun maneh dijadikeun manusia ku kaula, maneh da kumaha ibadahna? Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadah na ge atuh kumaha Gusti bae. Bagus, cek Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, endek kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula. Tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat
nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga teu hayang ka neraka tah opat perkara abdi mah tah Jibril nu mandak mana dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta urang ge ongkos malaikat Jibril minimal ganti ngaran Jibril lah eta hebat malaikat Jibril salila hirup ulama ndek beberean bae bu pon ware tak boga niat dek beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere ih teu meunang manggih nu sugih asal manggih nu sugih bae haju bae nyieun bae nyen proposal bangka warahnya sih nah ieu urang ulah ngadoakeun goreng baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisyahna tanyana manggeus teu boga naon deui bagawena ngan magahan ngaji bae tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero mobil AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teh boga naraon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja satah imah tangga kos kitu teh susah tetapi kadeuleuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalingan hasud cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene paling ku aing kotokna atuh emang pamalingan mah ku situ intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotokna Allah dicokot-cokot ku Allah atuh urangna ge atuh Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah eulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaan teh ngadeng gitunya asana tiis teh ka hate ngeunaan moal aya dicurug moal oh sing jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah tenang ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat isuk doang ka lohor ka asar Masya Allah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 ya nama geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan deh aing lah sia ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim malingnya biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jarang adi kabeh jadi beungeut teh ieu pinuh ku bulu Masya Allah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesan jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot geus cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae cek keneh ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun cek urang wali ahli Allah datang kana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh kiai dipaling maksudna jaga teh lah
ulah halalim puting beta kiai aju ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah kene istikharah si kiai teh ka Gusti oh ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipalinga doakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae ke mah cager Masya Allah itu mah hiji sakitu bae geus geus atuh kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain gerilin boga kotok boga jadi kotok ke mana mali nyaon teh nu malingna atuh henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ulah sial kiai hese jasa cek hese jasi kiai Masya Allah terus isuk datang deh ke ibuna baji kiri lain boga kotok boga cekerna itu hari anu maling cekerna kotokna nyaon teu nu malingna eta urang dia sebenarnya lah urang mama lagi kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajawan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh menang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cagena ya asal beki bagus bae bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teh daekeun ngadoakeun goreng Masya Allah eta kiai kuat jasa kuat akhirnya meledeet ngana datang gadinya Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok kotok san kotok kiai oh Masya Allah atuh masalah malik kotok kok bulu udah jadi kadinya ya iya jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula ngembung ya kena ngadoakeun goreng mah teh geger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya arti da ieu mah doakeun goreng ya supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirna nyana ngadoakeun goreng maksudna mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipaling ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita kene cager cager spontan kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya mah nyana embung ngagonengkeun eta mah sakadar ngobatan nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai dek jadi pedagang, dek jadi pemerintah, TNI, dek jadi polisi, dek jadi daun be, hiji be ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura. Indah jasa. Jahirup teu kudu jadi kiai. Henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang, apakah Kanjeng Nabi tinggi nitah eureun ka panglima? Henteu.
Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar, apakah Kanjeng Nabi kita eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan Kanjeng Nabi nita eureun tanina? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan Kanjeng Nabi nita eureun dagangan? Henteu. Bukan Kanjeng Nabi mah mangga kabeh, nu penting takwa ka Gusti Allah, sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli. Urang jadi polisi, sing jadi polisi nu takwa, sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI, sing jadi TNI nu takwa, sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa, sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa, sebab bakal paeh. Di kiai ge loba nu teu takwa. Kiai begitu di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok eta sarua. Nah iyalah, jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara, kula kabita jasa ka Tuan. Ai gitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah, di majlis ka masjid ka imah, ngaji zikir maca kitab, ngaji zikir ngeunaheun amat. Ai maneh naon? Kula mah ieu keur perang katanya, melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget, kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorgaan. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina, geus ulah eureun jadi tentarana. Nu penting tentarana lillahi taala. Neangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya loba henteu. Aya polisi nu tasawuf ngan mah digeleng kahujanan kitu, Ba. Polisi tidur. Akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi, ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat. Urang leuwih ti heula cek Tuan Syekh ka surgana. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis nu ngabangun majelis saha? Pedagang di mana? Bisa tenang orang. Iya, tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan, kan ditanya. Kiai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil tah. Nah, iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai, teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka kuari ulah waka kiai anu ka sorga, bos heula ka sorga. Atuh bos heula ka sorga. Kiai mah malamat posewan ka neraka. Iya, bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Demantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran. Lamun bener jadi gubernur gede ganjaran, lamun bener jadi tentara gede ganjaran, lamun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih. Siksaeun Allah ieu mah jelema. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi urang ulah dirobah sebab eta ngatur Allah pasti tergantung menyangkut ana hikmah, aya hikmahna. Geus urang ala hikmah nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos kitulah sepanjang hirup urang
kurang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, kuari zaman kieu bae, zaman mah terus bae ke tenang, ke kacau, ke hareuda, ke tiis, ke mahmur, ke depisit, atuh kieu bae. Lumantak hiji jelema nu tentrem mah jelema nu deukeut ka Allah. Urusan kehidupan dunia mah diatur ku Allah. Ini saya urang serahkeun ka masing-masingna. Nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jala lujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang nu geus ka alam barzah, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu masih hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah, balik jaga ke alam barzah. Di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mau izoh dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli. Imah nu kuari imah sementara, nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan, eueuh asean, eueuh kamaran, eueuh sakitu da. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang. Bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hati urang nempo ke alam akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina